kelas 10 ingin membacakan pidato tentang bahaya pergaulan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nu diperhormat Bapak atau Ibu tokoh masyarakat, para sesepuh, serta sadayana warga anu hadir. Puji sareng syukur urang sanggekeun ka Allah Subhanahu wa taala. Simkuring salaku anggota polisi bade ngalingan deui nganunaan bahaya pergaulan bebas anu diluki maceh di lingkungan urang. Ayeuna sakur nonoman anu katarik ku pangaruh goreng sapertos narkoba, miras, judi, tawuran. Ieu hal sanes saukur ngarusak fisik sareng mental. Tapi oge tiasa ngajumureuskeun kana masalah hukum anu berat. Seringana kajateunan ku sabab salah milih lingkungan atapi miliari jati diri ku cara anu salah. Ku kituna hayu urang salih jaga peran sepuh sareng masyarakat kacida pentingna pikeun langkah peka kana perilaku barudak ngora di sabudeur urang. Kadang barudak teh parleugi tempat curhat serta bimbingan supados teu milih jalan nu poe. Upami ninggal aya hal anu nyimpang, hayu urang salih emutan secara sae serta ulah cuek ka kaayaan sabudeureun. Langkung sae urang nyegah ayeuna tibatan kade kadung di akhir, hayu urang babarengan ngajaga generasi muda sangkan janten generasi anu kuat, disiplin, serta miboga masa depan anu cerah pikeun ngajengkeun undur urang. Samping batik tina peti dipake ka sisi jalan, sangkan api niti hati ulah salah pergaulan. Malah awi ka Cipatuk dibawa make cerita lampah kudu anu apik jaga diri tina nista. Mung sakitu kahapiturkeun hampunten bilah aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.